Wilujeng enjing baraya sadayana dina waktos ayana seueur jalma anu boga cita-cita hayang mandiri sarta tiasa nyiptakeun lapangan pagawean sarangan. Diantarana nyaeta Ibu Septi. Wilus jeung siang Ibu Septi cita-cita janten pembisnis ayeuna tos dimimitian ku kumponan. Kumaha rarasaan Ibu ayeuna? Wilujeng siang asa tangtos Ibu ngarasa bunda teueus jeung muji syukur. Cita-cita anu tiba heula diimpikeun ayeuna tos aya buktina. Bisa dicaritakeun sakedap kumaha awalna nepi ka Ibu Septi tiasa janten pembisnis saperti ayeuna? Awalna Ibu ngan ukur nyobian jualan karerencangan. Lajeng mimiti jualan online ti dinya Ibu tiasa meser stok barang langkung seueur. Sareng alhamdulillah ayeuna tos gaduh toko online sorangan. Parubahan naon wae anu Ibu lakukeun supaya cita-cita eta tiasa kacumponan? Ibu ngarubah kebiasaan, contohna kudu langkung, disiplin, teu boros, serta ngatur waktos kalian hadap. Nah, perubahan eta boga pengaruh gede ka keluarga sareng lingkungan Ibu. Leres pangurutna karasa pisan, keluarga janten langkung percaya ningali Ibu serius. Aya oge rerencangan anu nanya-nanya ngeunaan usaha. Jadi usaha Ibu henteu ngukur diri pribadi tapi oge tiasa mere inspirasi ka batu. Salina perjalanan janten pembisnis tantangan naon anu pangasena numutkeun Ibu? Tantangan panggedena nyaeta nalika pelanggan masih saeutik sareng modal kawetasan. Kadang aya barang teu payu, kadang kapaksa dijual langkung murah, jeung diajar sabar. Ayeuna usaha Ibu parantos jalan. Jenis usaha naon anu Ibu lakukeun? Ayeuna Ibu fokus jualan aksesoris jeung fashion pikeun remaja, boh sacara online, boh sacara langsung. Kumaha cara Ibu ngatur waktos antara kagiatan sejen jeung usaha? Ibu nyusun jadwal sapopoe pagi nepi ka sore keur kagiatan utama, sedangkan usaha online diurus nalika peuting atawa dina waktos luang. Naon wae rencana Ibu ka hareup pikeun ngagedekeun usaha ieu? Ibu nyaeta kahiji ngamekarkeun merek sorangan, kadua miboga tim leutik pikeun ngabantu packing jeung marketing, katilu nyaeta gaduh toko fisik upami modal tos cakep, kaopat sareng miharep tiasa nyiptakeun lapangan pagawean pikeun remaja di lingkungan sabundeureun. Kumaha pentingna peran Ibu salaku pembisnis di tengah masyarakat? Numutkeun Ibu pembisnis nura atanapi anu anyar ngamimitian usaha teh penting. Nyaeta bisa nunjukkeun yen saha wae tiasa mandiri sareng ngahontal cita-cita lamun aya niat jeung usaha. Pamungkas, tips naon anu tiasa Ibu bagikeun pikeun barudak ngora atanapi saha wae anu hoyong janten pembisnis? Mimitian ti ayeuna sanajan leutik. Nu kahiji nyaeta ulah sieun gagal, sabab gagal teh guru panghadena. Kadua, tetep jujur, sabab kepercayaan pelanggan langkung mahal tibatan kauntungan sakedepan. Katilu, sing sabar, konsisten, jeung ulah gancang putus asa. Di hasil wawancara antara Elza sareng Ibu Septi, urang bisa nyimpulkeun yen cita-cita janten bisnis tiasa kucumponan lamun dibarengkeun ku disiplin, kerja keras, jeung kahayang kuat pikeun terus diajar. Sekian wawancara ti Elza sareng Septi. Kurang leuwihna hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.